Aduh, isuk-isuk diseliar. Warung rame, duit sepi. Rame mah rame, tapi nu bayar pada kemana? Tenang Neng, warung ieu mah rame itu silaturahmi. Silaturahmi mah halus, tapi laporan keuangan nangis. Gila sih pos ronda teh. Bang, kapan? Duit kerdian. Diet duit supaya awet. Aya diet mangan keur di foto hela. Foto. Emang duit aing bisa dipoto. Yang bisa dipoto jadi poster utang. Poster tuh bisa jadi sangu. Warung ieu unggal poe juga dapat RT, rapatna panjang, tapi hasilnya nol. Nu penting kumpul. Kumpul utang. Utang kudu didata, isi langit. Leungit mah duitna, lain utangna. Kudu aya solusi ayeuna. Nanggeus, urang beberes warung lah. Abdi nyapu. Goreng bebersih warung. Abdi nyatet hutang, kurang ngawasan. Abdi ngagarean pos ronda bisa layan kabur. Lengkap, ieu gotong royong persi warung. Warung rapi, Hati rada tenang, Beuteung ka eusi, Alah capek. isi galeri nambah. Bahan gosip aya, catatan jelas. Ronda geus aya hasil.